Bismillahirrohmanirrohim. Prosesi upacara adat ngaras sareng siraman calon panganten istri anu wastakna Neng Syara Aulia Azahra Kantawijaya, putra cikal Bapak Erwin Permana Kantawijaya sareng Ibu Asti Novianti. Dina danget ayeuna bade dipandu ku simkuring Rini Widi sumangga urang kawitan. Anaking anu geulis Neng Syara bager. Alhamdulillah dina danget ayeuna Neng ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda satu acan Neng di istrenan anu disebat ngaras sareng siraman. Ngaras ngawasuh rasa, ngaji diri, buktos bakti anu jadi anak kanu jadi indung jeung bapakna. Margi birul walidain sae kanu jadi indung jeung bapa eta parentah Allah anu kadua. Allah marentahkeun urang kudu taat ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana. Kadua urang kudu hade kudu sae kanu jadi indung jeung bapa. Diuningakeun dina Quran surat Al-Isra ayat 24. Sing hormat bakti urang kanu jadi indung jeung bapa, doakeun indung jeung bapa urang sangkan dipika asih dipika deudeuh ku Allah sapertos aranjeuna mika asih jeung mika deudeuh ka urang. Luyu jeung hadis riwayat Abdailani bager. Lamun hiji budak daek hormat bakti nyaah deudeuh kanu jadi indung jeung bapa, niscaya anak turunan urang oge bakal nyaah ka urang. Ngemutan ka Neng, ulah pinter kodek Neng menuntut anak-anak Neng hayang mika nyaah ka Neng merhatikeun ka Neng, tapi Neng ngaluli-luli kanu jadi indung jeung bapa teu bisa kitu bager. Sababaraha hikmah anu diuningakeun ku Allah dina ayat Al-Qur'an. Lamun urang sae kanu jadi indung jeung bapa, hiji hikmahna geulis. Indung jeung bapa teh mangrupakeun pantos surga anu pangtengahna. Lamun urang hoyong lebet ka surga jalan ngabulumbung pangtengahna, maka Neng kedah sae kedah bakti kanu jadi indung jeung bapa. Eta keteranganana hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmizi. Lajeng hikmahna anu kadua upami Neng sae kanu jadi indung jeung bapa, Neng bakal kenging karidoan Allah. Margi diuningakeun dina hadis riwayat Tirmizi, ridallahi fi ridol walidain. Ridho Allah geulis gumantung kana ridona indung jeung bapa. Lain karena Neng pinter, sok sanajan memang Neng pinter pisan. Lain karena memang Neng naon gitu sagala bisa, tapi mang puluh persen eta menang cerik indung jeung bapa munajat ka Allah, nyungkeun ka Allah sangkan gaduh putrana sukses berhasil nya alhamdulillah diijabah ku Allah dugikeun ka Neng. Alhamdulillah tiasa jeneng sapertos kieu. Hikmahna anu katilu, lamun Neng daek hormat bakti kanu jadi indung jeung bapa, maka doana bakal dikabulkeun ku Allah. Margi anjeunna ridho, anjeunna ngangkat dua dampal pandangan, ya Allah pun anak teh sing panjang umur, sing sehat, sing ageng milik ta eta teh langsung diijabah ku Allah. Margi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngadawuh aya 3 doa anu bakal langsung diijabah ku Allah. Kahiji doa jalmi anu dizolimi, kadua doa jalmi anu nuju musafir, katilu doa indung kanu jadi anakna.
ibarat doa Rasul ka umatna. Hadis riwayat Ahmad jeung Abu Daud. Doa indung jeung bapa nembus langit ka-7 teu aya hijab. Doa indung jeung bapa saciduh metu saucap nyata. Mata gelis dina danget ayeuna. Ulah era lamun kudu bedah cimata. Ulah isin hidup nyaluuh kanu jadi indung jeung bapa ngaku kana sagala dosa. Menta hampura ti aranjeuna duaan sangkan lungsur karidoan Allah kanggo neng. Margi kitu janji Allah ridallahi fi ridal walidain. Mudah-mudahan neng ngalaksanakeun acara ieu sepenuh hate lantaran apal kana maknana. Lain tuturut muning pedah keur usung acara ieu nurutan batur. Tapi estuning neng mah hoyong nyanak hikmahna, hoyong aya dina karidoan Allah margi ibu ramah hidup parantos ridho. Kusadayana anu di dieu doakeun pun anak neng Syara ibu bapa. Lahirna anjeunna sing sehat, ditebihkeun tina sagurupi panyawat. Da geuning ayeuna mah teu tiasa dibade ibu. Siang ieu masih sasarengan, sonten kuping wartos parantos teu aya di kieuna. Neng masih sehat panjang umur bager. Sok komo panginten tah ieu batina doakeun pun anak Syara. Tiasa janten istri anu qurrata ayun, istri anu solehah, margi sebaik-baik perhiasan dunia hanyalah istri yang solehah. Aminkeun kusadana, amin ya Allah. Istajib dong abdi sadayana kanggo Neng Syara Gusti. Neng Syara bageun hidup murang kalih anu solehah anaknya. Kanineng ibu ramah hidup, jimat soca ibu ramah hidup, kanyaah dulur-dulur hidup bageun. Investasi dunia akhirat ibu ramah hidup. Ayeuna hidup geus ngajangelek jadi wanoja putri anu sakieu geulisna. Parantos sawawa yuswa hidup 22 tahun. Jaluk juk jangkung ngaluhuran anu jadi indung. Alhamdulillah sakedap deui hidup bade ka balai nyungcung. Bagja ibu hidup masih bisa ngais hidup danget ayeuna geulis. Neleng nengkung 22 tahun katukan. Ramah hidup ayah di payunan hidup nyanak palita. Palita nyaangan sakuliah alam. Ieu ngemutan ka hidup omat hidup oge. Sing bisa nyaangan, sing bisa manfaat keur balarea anaki. Khairunas anfa'uhum linas. Muntang katuang ramah bager anu aya di payunan salira. Bapak Erwin salira salaku imam di kulawarga ieu anu tanggal waler katuang putra, tanggal waler katuang bojo dunya akhirat Pak. Duanana muntang ka salira. Salira bade nikahkeun tuang putri omat niatan ibadah ka Allah. Mangga ayeuna lengkahkeun dampal sampean katuhu bari dina manah. Ya Allah lillahi ta'ala abdi seja ibadah bade nikahkeun pun anak. Mangga Bapak Erwin kapalin dia. Titis tulis ti ilahi kulak canggem bagja diri. Kodarullah si cikal putri salira anu salami ieu dinangna nengne. Geningan ayeuna bade aya nu mihukum Pak. Bade ditikah. Bade dipigarwa ku hiji jajaka pilihan Allah anu insya Allah anjeuna soleh. Bapak salaku rama anak anu bade ngawalian neng dina waktosna akad nikah. Mangga ayeuna kedalisan. Yen bapak teu geuneuk teu maleukmeuk estuning celik putih celak herang ridho ikhlas syara dipihukum ku Dendi. Mangga bapak. Abdi ridho ikhlas syara dipinang ku Dendi.
Gelis, alhamdulillah ramah hidup ridho ikhlas. Dan memang iya qadarullah tikawit hidup 120 dinten aya dina patuangan tuang ibu ku Allah tos digariskeun saha pijodoeun hidup. Jodoh jeung pati eta rahasia Allah. Teu aya saurang oge anu tiasa ngahalanganana. Ieu jodoh pasti ti Allah geulis. Pamaget anu soleh kanggo istri anu soleha. Cep Dendi insya Allah pamaget anu soleh ngengingkeun Neng Syara anu soleha. Amin ya robbal alamin. Didoakeun Cep Dendi tiasa janten imam anu sae kanggo salira bager. Ieu simbol ibu ramah hidup ikhlas ngalepaskeun hidup. Ibu ramah hidup ridho ngalipaskeun hidup. Ayeuna lilina bade ditiup tawi simbol kewajiban bapak sareng ibu dunya akhiratna ka Neng Syara lungsur kanu janten carogena. Bapak Erwin sareng ibu atos berjuang ngagengkeun Neng Syara ngadidik anjeunna. Ayeuna mah kantun tanggal walerna lungsur kanu janten carogena. Teras-teras we doakeun supados Cep Dendi tiasa nyanak Neng Syara langkung sae agamana. Amin ya robbal alamin. Mangga eta ditiup lilina bari bapak sareng ibu ngaoskeun bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar. Mangga Bapak Erwin kali Ibu Asti. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga calik tiluan dina kursi. Anaking jimat awaking pupunden ati bebelahan nyawa. Berat nama berat ibu ramah hidup. Ayeuna rek ngecakeun aisan. Melang nama melang bager. Sieun hidup dinya nyeri kudu jadi salaki. Sieun hidup dimomorekeun ku caroge hidup. Sieun keluargana Adendi diranca ekek teu bisa narimakeun keayaan hidup sakieu buktina. Tapi sakali deui takdir ti Allah. Hidup boga kaulaaneun, boga kewajiban kudu nurut kanu jadi caroge. Lantaran tos nikah mah ibu ramah hidup geus teu ngaboga-boga deui. Lahir batina dunya akhiratna tanggung jawab salaki hidup. Nama ayeuna mah bager tuturkeun caroge hidup. Hormat bakti kanu jadi salaki. Margi kitu kewajiban utama tos gaduh caroge karidoan Allah aya dina karidoan caroge hidup. Mamah bapak ayeuna rek ngecakeun aisan ka anjeun bager. Bari cari nakdak ramah hidup. Bapak ke anak awewe melangna leuwih-leuwih bager. 22 tahun lain waktu anu sakedeung hidup menang niupan menang hese. Brahal jungjunan didoakeun. Adendi sing bisa ngamuliakeun hidup. Adendi sing nyaaheun sami sapertos Bunda Ira nyaah ka Neng. Sapertos bapak sareng ibunya ka Neng. Kadek pak gedengan ibu. Lesotkeun aisanana. Bral Syara bageun. Didoakeun hidup aya dina kadeudeuh ka nyaah Allah. Aya dina kadeudeuh ka nyaah caroge hidup jeung keluargana di ditu lungsur bageun atos diecakeun aisan. Ibu ngageser ka palih dieu. Mayun ka mamah sareng ka bapak Neng Syara. Bapak Erwin gadengeunana calikna. Piceun sombong dina diri. Piceun ego dina hate Neng Syara. Sing ikhlas hidup aku sagala dosa. Kanu jadi indung jeung bapak. Bisi hidup kungsi sentak sengor kanu jadi indung. Tanyakeun ka diri hidup. Geus bisa pulang tarima naon kanu jadi kolot bager. Geus bisa pulang asih naon kanu jadi bapak kanu jadi indung. Sanajan memang jasa indung jeung bapak moal kabeuli. Iwalti ku kasolehan hidup. Sok ayeuna hidup menta hampura.
anjeunna araya keneh dikieun. Da geus teu aya makaraos ku Bapak Erwin oge. Bati sedihna inget kanu jadi indung, inget kanu jadi bapak. Ukur bisa ngagabruk tutunggul, ukur bisa ziarah kubur. Beug-beug ayeuna araya keneh. Aku sagala dosa salami ieu hidup can bisa bulang tarima. Sing syukur garaduh aranjeuna sehingga neng bisa disakolakeun luhur jadi pramugari. Jasa aranjeuna tur rupang utamana geulis syara penta doana. Yakinkeun diri doa indung jeung bapa anu nyarengan urang salawasna anu jadi kakuatan. Doa indung jeung bapa anu salawasna bakal terus nyarengan hidup jadi kekuatan keur hidup. Sok kedalisan hidup kanu jadi indung jeung bapa bageuri mangga. Ayah, Ibu, makasih banyak udah sayang sama Teteh. Udah sekolahin Teteh tinggi-tinggi. Udah ngurus Teteh selama 22 tahun. Makasih udah sabar ngadepin sifat anak ayah sama anak ibu. Ayah, ibu, doain Teteh sehat-sehat ya ayah, ibu. Maaf Teteh belum bisa ngebahagiain ayah sama ibu. Belum bisa. Bisa pulang asih ke ibu, belum bisa ngebahagiain ibu sama ayah, belum bisa ngangkat derajat ayah sama ibu. Insya Allah suatu saat nanti derajat ayah sama ibu diangkat sama adik-adik Oya. Panjang umur ayah ibu. Pamuntang Teteh. Teteh butuh ibu sama ayah sampai nanti. Panjang umur. Sehat. Ayah, ibu, Teteh minta doa untuk ngejalanin pernikahan nanti tanggal 28 sama laki-laki pilihan Teteh, yaitu Dendi Abdul Qohar, ibu ayah. Doain Teteh, semoga rumah tangga Teteh bahagia selalu. Selalu dalam lindungan Allah. Teteh minta doa sama ayah. Semoga semua acara nanti Teteh lancar. Teteh, ayah, ibu, adik Oya sarehat. Oya minta doa ibu ayah. Doain anak ibu sama ayah ini untuk membangun rumah tangga. Doain semoga Oya sama Dendi bisa melewati semua cobaannya. Sama kayak ayah sama ibu. Doain Oya ya ayah ibu.
Insya Allah gelis ku kasolehan hidup. Hidup bisa mukakeun lawang surga kanggo Ibu Rama. Ku kasolehan hidup bisa nungtun Ibu Rama hidup ka surga bageun. Hatur nuhun hidup. Sakitu bageurna nurut kanu jadi indung jeung Bapa. Pak Erwin supados teu janten kekeling kana manah tuang putri. Supados anjeunna ngemplong diwaler langsung ku salira salku ramana. Naon rupi anu parantos dikenalkeun ku putri salira neme mangga. Iya oi, insya Allah ayah papa selalu mendoakan Oya. Ayah seperti bilang ke Oya, kalau punya suami minimal harus sayang seperti ayah. Gak akan ada yang bisa gantiin sosok ayah buat kamu. Ya pasti selalu doain kamu. Semoga kamu lancar sampai hari H. Semoga rumah tangganya bahagia nanti sampai akhir. Ayah bakal selalu doain kamu, gak akan lepas ngedoain kamu, pasti selalu. Apapun yang terbaik bakal ayah lakuin buat kamu. Alhamdulillah gelis Ibu Rama hidup ridho lillahi ta'ala ngalupaskeun hidup. Anjeunna teu wasa kedal carita. Ukur kecelak Cisoca ngawakilan guligahna rasa. Tapi Cisoca Rama hidup ieu Cisoca anu pinuh ku doa. Cisoca anu bakal mareupkeun seuneuna neraka. Margi anjeunna ridho ka anjeun bageun. Sok ayeuna mah sosonoan sareng Ibu Rama hidup. Rangkul, cium, galentoran Ibu Rama hidup margi hidup. Bade nyarengan tuang raka. Balayar bagja ngarumah tangga. Mangga bageur cengkatan ke Ibu Rama hidup. Batin kenapa bisa Hapunten Ibu Rama hidup neng syara. Bilih tina 12 kewajiban kolot kanu jadi anak. Tetiasa kacumponan sadayana ku anjeunna. Umat jaga di akhirat hidup sareng rai-rai hidup ulah ngadakwa Ibu Rama hidup. Anjeunna pantos berjuang ngatik ngadidi ka anjeun. Bilih aya anu teu sapagodos jeung hidup umat ulah ngarasula bageur. Mangga calik deui payunan tuang ibu. Cepenga ayun ka mama, cepengan ieu bokorna ku dua panangan hidup sapertos kieu bageur.